Apruk dabrun. Citelang. Enggak. Air Citelang desa non kita Cipamekar. Pamekar Sumedang. Ada airnya kelantonannya paling itu. Tapi herangnya tinggal ke juga. Segar asli. Sumpah wani diriungkeun ya. Sakitu. Ajakan anak kang eka wargi-wargi anu bade ka dieu kumaha ya Kang? Ya pokoknya mah ieu referensi saya pisan kanggo bawa keluarga barangkali man ini kaki apa incu dikit apa pokoknya mah keluarga tadi sadayana karena fasilitas terlengkap kalau harus nama kolam renang kamu barangkali tahu pendopona warungna teu seueur tempat naon-naonna kawasan intinya karena asa kurang pol komo orang Sumedang sorangan kan pernah ke dia kasih banget ya Sakit. tidak pisan pokoknya Siap. artinya tapi hajat di Bandung tadi ya koyong terang namanya Citelang Citelang. di kolam teh bisa kumaha ternyata wow intinya ya China ini ya pokoknya bujuk ya nggak anget banget ya nggak edan pokoknya jadi kata-kata yang terungkap dalam hati itu sebenarnya mah nu alus yang ungkapkeun nana teh karena memang sudah bagus tinggal heran geus goblok Kilo puluh mah. Siap. Nangalih Kang. jangan ari abdi mesin tapi susukan tinggal cairna Aduh, mantap. bersih kacida asli sigana udah mau isi nih bak dia oke jantan pada seur pilihan sih atau hanya sekedar di ditu kumpul ibak terus ID dia mencaket ke warung pang nama Aya Akang selaku jantan sebagai presenter. sanes presenter Oh, sanes. kuring mah sanes sabarna mah tim ceria kami dina basket mah tim cheerleader lah jadi urang mah saukur ngaramekeun tadi dia mah caket teh langsung lapar sakadika ya warung Aya warung nya. Aduh. segala Aya segala. Aduh kahanannya mulanya bahasa teh Katuang. goblok dari saya teh cing saring ari bahasa teh Leres. katuangan kanggo jalmi mah mun ka ngodoma mohon ka hakanan tong sami kan do masalah Leres. minta ieu teh roti Rotinya kan nya nu kieu teh. bacaan lagi burger itu hanya tradisi Mohon. jadi katuangan ti urang arang ringis ge Untung Akang ngawas eta na unggul cobi lamun mini na we nya. oh eta mah bun mini Mohon. bun teh kata tiga bonsai jadinya bun mini sareng kita namangan ge disaliwarkeun pada aya jalmina Gitu. ariwa ini komplit tuh Aya daogan. bahasa Belanda nama daogan ya kami bahasa Jerman mah lebih kepada kelapa muda Kelapa mudanya. kelapa muda wae geuna komo kelapa kolot sorangan anu ngarawae geuna eta Sudah gitu. Cakial ya Kang. tadi ge aya Leres. Akang teh ngaja ya amangan ka dieu kan. sarana mah abdi teh kalangsu Oh, kalangsu. tapi kalangsu anu memang bermanfaat yang positif kalangsu di nu kieu mah nyangeuna we urang teh piknik Tak kitu nya. piknik tong oleh ku dodol mah nya dodol Garut piknik ayo urang teh piknik kacida Benernya. tak itu tinggal aya lauk ya tinggal di lauknya nya sama nasi bonsai teu nginjem tuh jantan urang tiasa papalidan di dieu mah contohna ieu Ieu teh ngahaja laukna di air keras Kang. sanes hari ieu mah memang ku abdi dikondisikeun Lepat. Mohon lepat naik eta teh. Jantan sanes dina buntutna Kang. acting ceria mah kudu ngabungahkeun Oh, gitu. bagian daripada acting teh Lo kitunya. padahal mah teu bisa urang Tak gitu. kan kumaha kondisina cara neangan alasanana gitu tuh Jantan memang tempat wisata kedah nama melak lauk teh nu kararieu awetnya Kang nya teu kedah marabnya. tetap maraban kan numpakan Heeh. ini resikonya terang lagi nu kieu mah Leres. jangan kieu we teu maju-maju Oh, teu nya. Nya mata kahirupan mah ulah siga ban nya.
juga ban. Ban lauk maksudnya. Oh, ban lauk. Orang Iya. berputaran hidup udah seperti itu. Laras aduh. Bilih badai salam-salam ka Budi Dalton atuh. Moal. Atasnya kieu. Mohon Agus injuk. Mentalisme jantan urang teh dengan kesenangan di dunia teh dek dipungahakeun deui atuh. Eta kitunya. Sifat apa yang harus kita pungkiri bahasa anjing. Anjir, benar. Jeronya. Dek bersyukur kumaha hirup tinggal di beres saya herang. Kangenahan siga kieu ya Allah. Mohon mong ditonton ku anjing geuning Kang. Anjing wae nonton. Heeh. Saking ku karismatik. Karismatik. Nya saking ku eta. Anjing wae nonton ka Jami. Mata lamun teh nonton, lamun teh nontonnya. Kacida elek ku anjing. Nah, atuh sia anjing Aduh. Mohon aduh. Ya jalmi jujurnya ka anjing ka jalmi. Leres atuh kedah tiasa non teh. Nempatkeun. Milah-milah bahasa leres. Kan ai di Sunda mah tata krama bahasanya Kangnya. Lain dek teh nikmat kumaha tinggal di ai. Aduh. Nya. Siga teh bari ngopi ieu mah. Nya. Kopi hideung bari ngarokok. Ari aing teh jam itu. Tah eta jadi pertanyaan, urang bet ditonton ku anjing, aing ge sebangsa anjing apa jelasna? Henteu rupina perkenalan Kang. Perkenalan da urang mah istilahna wawuh jeung alam, wawuh jeung manusia, wawuh jeung sato. Kan pernah ada urang can pernah kenalan eta jeung anjing. Tah eta. Tapi nah anjing bet nonton urang. Tah kitu. Eta teh rek curhat Kang. Nah abi bet dinajiskeun ku Allah gitu. Sebenarnya jelema leuwih narajis we. Sok da kokotoran geus jelas najis jelema. Lain akang tahu sia deui nya dina cai ge nya. Jadi hari kehidupan mah tong lepas di papatan. Aya paribahasa tong kan harus jadi sungtung. Oh gitu. Cekang suya mah naonnya? Lain cage lah. Orang cage nya. Sareng obyaknya, obyak. Sing obyak we dina kahirupan mah nya. Cai kan gitu-gitu obyek. Obyak gitu. Oh iya. Gusti senangnya Kang. Naon deui anu diteangan atuh teu nuhun kumaha. Kacida we mun urang teu bisa syukur teh. Eta. Jadi orang memang kudu memelihara alam teh aya bahasa cek barudak ke PA mah. Ya, ke alam. tah gitu. Tubuhilah alam. Nya. Karena bukan apa-apa ketika orang geus mencintai alam, orang pasti ngarawatna. Urang disapirakeun ieu tinggal sareng siga kieu nikmatna siga kumaha. Wah, manfaatna loba pisan. Tanya Kang. Mantap pol. Kayak orang tinggal we anu sanes nanya Kang nya. Keceriaan ananya. Mohon. Gara hobi goblok gitu tah. Entong jadi nu kieu ya. Tongnya. Ngajen tuh we. Tumpakan si goblok teh. Tidak ada perlawanan. Dia teh dalin gebok atuh sia teh. Heeh, Apa gitu? Tapi dah, tinggalinnya si ieu bakat ngartina ka abdi. Iya. Si ieu mah dialungkeun ka ditu teh balik deui ka abdi. Tingali we. Tingali balik deui dah ka dieu. Sakitu. Namu aja nyangsang. Oh, alimeun Jadi gitu Kang. wae mana teh hirup teh. Tapi dah. Oh, tapi dah heueuh Kang. Tenang mana kan ningali Heueuh Kang. Saha anu dek disampeurkeunana. Nya. Jadi saha anu dek disampeurkeunana. Teh kopi tingali aya kopi. Waduh. Kopi awi. Heeh. Ningali lauknya nyamperkeun ningali kopi si goblok. Ayang kopi ternyata. Begadang sabobongi atuh da watir Kang meureun. Subhanallah. Nikmat naon deui anu dek dibohongan ku. Lain Bob Teguh nepikeun ka eleh kahirupan ku Akang nya. Alimun. Pastu mana di ditu tapi kamerana di dia ulah kacirikeun nyurungkeun. Heeh, Ame-ame katingalina rada siga nyamperkeun gitu da minta dikitukeun hese. tah kitu. Aya hiji deui. Naon? Yo kan alhamdulillah nyamperkeun. Cing, menurut Akang dibandingkeun kahirupan Akang jeung Bapak Iwan Lonceng poe ieu kumaha ye? Aya geus nu nyalekeun aing hirup. Hirup mah. Dek naon deui atuh da urang teh kudu syukur kudu nikmati hirup. Heeh, bener. Aduh, pelemnya Ya Allah. Lain padahal ieu teh disusukan. Nya susukan. Disusukan mana nu bisa heran siga kieu? Da Nya eta. di Cipelang meureun. Iya. Di nu sadana da geus atuh. Kalau karunya saditu senang lewat lah. Sok kaditu. Ya Allah. Engke we urang tinggalnya Kangnya kegiatan lainnya nya. Kegiatan Sumedang ngahiji itu salah satu ku ayeuna bahasa lagi ngahiji. Mudah-mudahan bisa ngahijikeun hiji rasa hiji. Naonnya? Pokoknya mah hiji tujuan walaupun beda-beda tapi tujuanana yang hiji.
Jadi mau ngomong naon orang kita? Pohoan nabi ge Kang euy. Jadi ngahiji we pokokna. Heeh. Tapi intinya rugi mun teu amangan kasih perang. Anu nikmat, anu asli, anu memang. Nih. Ah, walau pisan